بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Kaum dangu, para wargi kaum muslimin wal muslimat sadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nyiar ilmu teh butuh kasabaran. Butuh kasabaran anu gede, sabab teu saeutik gogoda, teu saeutik cocoba anu bakal ngarintangan jeung ngahalangan dina sajeroning lumampah nyiar ilmu jeung pangaweruh. Kumargi kitu Imam Sya'bi rahimahullah taala anjeunna nyarioskeun, law anna rajulan safara min aqsa Syam ila aqsa Yaman. Lamun aya hiji jalma nyaba lempang ti tungtung negeri Syam nempikeun ka tungtung negeri Yaman, fa hafidha kalimatan tanfa'uhu, terus hafal atanapi hafal ilmu pangaweruh tina eta hasil lumampahna, maka raaitu anna safarahu lam yata', maka kuring nempo yen eta safar teh henteu sia-sia. Hartosna lamun jalma lempang ti tungtung negeri Syam nepikeun ka tungtung negeri Yaman pikeun mendapatkeun ilmu, maka ieu teh henteu sia-sia. Ieu nunjukkeun pentingna urang kasabaran dina raraga nyiar ilmu agama. Maka Nabi ngawajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nyiar ilmu itu merupakan kewajiban pikeun setiap jalma Islam. Oke, Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat ka jalma anu ngagaduhan ilmu agama, ilmu pangaweruh. Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala ngangkat ka jalma-jalma nu ariman jeung ka jalma-jalma nu diberi ilmu sabaraha darajat, sabaraha tingkatan. Maka ciri jalma anu dimuliakeun ku Allah, jalma anu dipasihan ilmu agama, pemahaman ilmu agama. Nabi SAW ngadawuhkeun, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sisa jalma anu diharap kahadian ku Allah, maka eta jalma baris dipahamkeun kana agama. Maka hayu sing sumangat urang neangan ilmu agama, oge sing sabar dina raraga ulang neangan ilmu agama. Magri saur Imam Abu Hatim anjeunna nyaroskeun, la yusataul ilm bi rahatil jasad. Ilmu agama moal bisa dicapai ku cara santai, ku cara orang santai-santai, tetapi ku cara orang nya-nya, ku cara sungguh-sungguh orang dina nyiar ilmu agama. Sakitu anu kapihatur, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.